Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Manusia eta sadayana pasti pernah ngalakukeun sarajeng dosa. Sabab setan iblis geus berjanji bahwasana satungtung hirup manusia bakal teu eureun-eureun setan ngagoda. Nepi ka nyawana atanapi nepi ka eta jalma teh nepi ka dikubur. Tetapi Allah ngajanjikeun bahwasana setiap anak incu Adam anu ngalakukeun kasalahan asal daek tobat rumasa kana dosa ngaganti setiap kagorengan ku kaalusan, maka Allah bakal ngahampura asal tobat nasuha. Talebah dieu Allah bakal narima tobat hijina hambana anu tadina migawe dosa sok sanajan dosana teu kahitung lobana. Tentuna nyaeta tobat anu ngabogaan syarat-syarat, diantarana dauhan Imam Ghazali dina Ihya Ulumuddin, oge Syekh Abdul Qadir Jailani ngadauh bahwasana syarat tobat teh eta aya 3. Anu kahijina nyaeta eureun tina sagala rupa pagawean dosa. Anu tadina resep maksiat, anu tadina resep migawe pirang-pirang dosa diganti kumanehna ku pirang-pirang pagawean anu dipikaridho ku Allah. Diganti ku pagawean-pagawean anu sesuai syariat agama. Hartina jalma anu ngaganti tina hal goreng ku pirang-pirang kahadean. Tuluy anu kaduana nyaeta syarat tobat teh nyaeta nyesel kana sagala rupa anu pernah dilakukeun, batina ceurik, batina ngoceak, sadar bahwasana kalakuan anu dipilampah eta sagala rupa dosa anu geus pernah dilakukeun ngajadikeun seselan kana dirina. Tuluy menta ka Allah sangkan dijaga tina sagala rupa pagawean dosa deui. Hartina nyesel anu sabener-benerna. Tuluy nu katilu nyaeta ngaja manehanana moal arek migawe deui, migawe eta dosa, bahkan ngadoa ka Allah, ya Allah muga Allah ngaraksa ka abdi kana sagala rupa pagawean anu dosa, pagawean kagorengan. Salawasna abdi aya dina lindungan Gusti. Muga Gusti nuduhkeun kana jalan ka abdi kana lurus. Jadi syarat taubatan nasuha teh syaratna nyaeta anu kahijina ngaganti pirang-pirang kagorengan ku pirang-pirang kahalusan. Pagawean dosa diganti ku pirang-pirang kahalusan. Tuluy nu kadua nyaeta nyesel hanjelu hatena ceurik batinna ka Allah kusabab menggawe dosa. Tuluy nu katiluna nyaeta ngajam manehanana moal arek milampah deui eta dosa. Emang sok sanajan teh mah manusia mah wajar ngalakukeun dosa, tetapi asal daek tobatna jeung ulah nganggerkeun kana eta dosa.
ulah migawe deui, ulah coba-coba, ulah ngadeukeutan. Sabab sakumaha dosa anu paling gede oge Allah bakal ngampura asal tobatan kalawan tobatan nasuha. Jeung ngamanfaatkeun sesa waktuna dipake anu bermanfaat, anu lurus, anu dipikaridho ku Allah. Sabab tubuh ilallah tobatan nasuha, tobat anjeun kalawan tobat anu sabener-benerna. Manfaatkeun seksa waktu teh kana jalan anu dipikaridho ku Allah. Khairukum man tala umruhu wa hasanu amaluhu. Pangalus-alusna jalma nyaeta anu panjang umurna bari hade amalna. Maka manfaatkeun sesa umur teh kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.